kita keluar gitu. Ayeuna misalkan di dituna keur aman teu aya masalah gitunya. Teu aya masalah teh naon ngan urangna misalkan di dieu begitu duitna aya gitu tapi kapalna eueuh kendaraana keluar daripada manistato sabila. Gitu berdasarkan hukum anu nepalkeun kana elat. Atuh kitu mah naon bedana dina sataina. Urang hayang munggah haji kudu nungguan sampai sabaraha? 25 tahun sementara orang hayang di waktu akhirnya urang mana nu ngedagna ayeuna urang misalkan ngudag setiap haji eta memang umroh tapi setiap umroh eta naon haji gitu sarasna mah. Kalau berbandingkan misalkan ganjaran gede mana haji jeung umroh ya jelas gedean haji gitu. Tapi lamun ayeuna ngomongkeun manistato anak itu sabab eta jelas di mana ayeuna ngaran al haji liman istata itu berarti ngomongkeun elat gitunya. Sehingga lamun ngomongkeun elat kewajiban haji wajibna itu aya. Tatkala ayeuna keluar daripada elat tersebut maka kewajiban haji itu tidak ada. Walaupun uang sudah ada. Gitu. Walaupun uangnya sudah ada di Mekah di Madinah itu aman tapi kendaraan tetap aja itu keur ngomongkeun manistatoa teu naon teu wajib gitu. Jadi nyurah manistatoa ieu bisa bertumpah-tumpah bagaimana nisbat seseorang intinya. Ya si jalmi misalkan rek haji katanya. Tapi ternyata ieu di dalam haji anjeunna teh katanya uangna ieu katanya anjeunna lebih diperlukan lagi kepada tetangganya misalkan kebakaran. Terus ieu nu kabakaran teh boga tempat tinggal. Tak ieu haji teh uang haji teh kumaha teh dibikeun we ka saha? Kana teh ka ieu eta secara hakikat munggo Allah jadi haji walaupun tidak berangkat haji. Itu aya di riwayat Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Bisa jadi haji gitu. Padahal berangkat henteu. Tahallul henteu, mikot henteu. Gitu. Cicing di Arafah henteu. Kenapa disebutkan haji? Tah itu ngaranna haji hakikat. Fa indallahu taala gitunya hajjan mabrur al hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Kalau sudah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan pangkat predikat haji mabrur maka tidak ada balasan yang terbaik bagi orang tersebut kecuali dia masuk surga. Itu sebenarnya mun urang rek laksanakeun. Tapi lamun urang ngomongkeun bab ibadah mah geus teu ngomongkeun haji jeung umrah sareng ibadah we. Kenapa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa walaupun kita mau mengejar haji kalau kita tidak niatnya untuk beribadah sedangkan orang yang berniat beribadah itu harus mencukupi ilmunya supaya masuk kepada bab ibadah gitu. Tidak cukup tidak gampang nyebutkeun orang saja ibadah gitu misalnya. Nah, makanya orang dina ngalaksanakeun kalau kita mengambil bab asalnya untuk beribadah maka kita tidak lagi membahas urusan eta. Kenapa urusan eta? Karena urusan eta teh urusanna adapun ganjaran memang itu bagi urusan Allah katanya wajib jeung sunah kieu, makruh jeung kieu. Tapi kalau urang nyebutkeun rek ibadah we abdi mah. Gitu. Umrah rek naon anjeun? Rek ibadah. Haji rek naon? Rek ibadah. Ngaji rek naon? Rek ibadah. Kudu pemajikan rek ibadah, ngurus anak rek ibadah gitu. Bager ka batur rek ibadah. Kalau nu dibahas bab ibadah, maka apa saja yang mampu kerjakan. Jadi mah Rudi ngiring heula umroh, dan itu mah doa mah ajaib biasa 2 tahun jual haji ya. Ya Allah. Inilah we umrohan ayeuna mah. Doa gitu. Kalau bab ibadah gitu nya. Kalau bab naon? Bab ibadah. Kalau bab hukum, nah tadi teh jadi pertanyaan teh kudu ngajalur. Antum itu nanya hukum haji atau nanya hukum umroh? Ya saya nanya hukum haji. Ya iya. Kalau hukum haji seperti itu tidak mungkin lah umroh bisa melebihi naon? Haji. Orang tahu semua kok. Jangankan santri, orang yang bodoh juga tahu. Itu wajib hukumnya haji. Haji itu hukumnya wajib loh. Umroh itu hukumnya sunnah. Kalau yang awal hukumnya wajib, itu yang awal hukum wajib berarti apa bedanya dengan wajib yang itu? Kalau sama-sama naon? Wajib itu berdasarkan elat nah gitu. Akhirnya pertanyaan, yang wajib itu haji yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yang keduanya sunnah. Nah itu yang sunnah kedua, apa bedanya dengan umroh? Nah itu elat namanya.
Kalau berbicara hukum pasti yang ditanya elat. Tapi kalau masalah ibadah tidak perlu ada elat. Selagi ada perintahan Allah yang kita mampu laksanakan, itu ibadah namanya. Saya mau ibadah. Walaupun kita melaksanakan haji, melaksanakan umroh tanpa dengan niat kita untuk beribadah, maka tidak ada kebaikannya. Karena ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali engkau untuk beribadah gitu. Adapun hukum untuk membedakan ini mah ganjaran sagede kieu, ieu mah ganjaran sagede kieu gitu, mulai gitulah. Nah, kalau antum misalkan kabita dengan usaha gede kieu, ya masuklah ka dieu. Gitu. Kalau ini segede kieu, ya masuk ka dieu gitu. Tapi kalau orang berbicaranya tentang pokoknya saya ingin masuk aja. Yang penting saya melaksanakan hal tersebut, yaitu berarti ibadah ngomongna. Jadi orang mah sok pabaliut gitunya. Model seperti nanyakeun hukum head gitu. Gitu. Orang yang head itu haram, tidak boleh sholat, haram gitu. Hartina haram selama itu yang menjadi permasalahan. Kenapa istri head tidak boleh sholat, juga tidak boleh melaksanakan baca Quran karena istrinya head. Itu head nama bab. Di situ nu jadi permasalahan besar karena istri itu aya keluar getih gitu. Lamun ngomongkeun bab getih, tah ngomongkeun bab naon? Getih. Itu di istri aya getih sehingga jadi sabab teu bisa salat karena anjeunna aya naon? Aya mane disebutna teh. Mane itu ada hahalang anu sehingga salatna teu naon? Teu sah. Tah lamun ngomongkeun mane hahalang, apakah itu getih khusus ke istri? Tidak. Gimana kalau laki aya dina awak naik getihan? Itu pun sami. Narana non, mane cuman teu make aslu bidzatihi. Aslu bidzatihi mah istri head sama sekali tidak boleh. Tapi kalau mane anu disebut napa, seperti aya getih dina awak urang naik ka salat, kan urang salat teu sah. Karena aya naonan? Aya getih. Tapi di mana dihilangkeun naonna? Darahna salat urang bisa sah teu? Bisa sah. Nah, istri ge sarua di mana in kita minat damul haidi fayassallu fayusallu. Tatkala in kita sudah hilang getihnya nu aya dina jasad istri, maka kamu sholat. Nah, pertanyaan urang ayeuna ngomongkeun in kita, awasnya tuh jadi pabaliut ngaji teh nya. Jadi lila ngaji teh ieu mah gitu. Tah hoyong ngomongkeun oge. Ayeuna ngomongkeun in kita, ari in kita teh naon pegat. Henteu aya naonan, teh getihan seperti istri entas ngalahirkeun. Ngalahirkeun teh dinyimpan aya getih naon? Aya getih nipas, aya getih naon? Aya getih ieu, getihna teh sebutna getih wiladah anu nuturkeun kana kitu. Ari ayeuna getih geus eueuh aya salat tungguan 40 poe sia eta mah. Aya bab ing kitona kumaha? Nu mantak ente teu meunang salat teh karena masih berjalan kitunya dalam keadaan getih nifas. Itu makanya di dinya aya al hukmu bi amrin kharijin, aya hukmu dzatiyun. Nah, ayeuna ngomongkeun hukum dzatiyun, jadi panjang itu. Lila ngaji kieu teh. Ayeuna mun ngomongkeun al hukmu bidzati, al hukmu bisifati is beda. Al hukmu bidzati al khamr haramun qalilan au katsiran muskiran amla. Itu bidzati. Yang namanya khomer itu haram. Rek ngamabokeun, arek henteu. Arek saeutik tetap aja haram. Kenapa haram? Al hukmu haramu bidzati. Ngan lamun ditanya, ma huwa haramu bil khomer li annahu muskirin. Kenapa khomer diharamkan? Karena di dalam khomer itu ada anu disebutkeun naon? Ngaweurekeun atuh kitu mah tinggal kahanapkeun. Setiap nu ngaweurekeun naon? Najan ngadahar kejo aya bobokon pi kaweureun mah tetep naon? Ah, kitu. Hukum eta ngaranna, hukum ka dieu. Jadi urang moal lieur, ceuk batur haram nih. Heueuh nya euy. Tuh, jadi kitu. Gitu mentak urang jadi urang lagi jadi pabaliut. Kalau ditanyakeun hukum tapi anu dijawab, ieu urang sorangan jadi lieur. Engkena ka dieu jadi gagal paham kan. Jadi geus di mana gagal paham liar jalma eta. Kenapa? Karena hukum mah kitunya. Jadi ulah aneh lamun si itu ngalaksanakeun kieu, bade urang kieu ayeuna. Ningali nu salat kieu misalkan. Sami Allahu liman hamidah. Aya nu ka dieu salat di mana eta kitu? Tah, pan urang bisa kitu. Karena itu mah mungkin kitunya selagi hukum ieu
khusus dina ilmu fikih gitu nya hukum bieu nyekel opat ulamana mau kemana saja nu opat sah beribadah urang karena itu patokan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mensahkan peribadahan orang kalau karena orang ulama opat ieu bukan orang jelema biasa gitu misalkan orang teu taklid ka Imam Syafi'i mau taklid ka saha Imam Maliki silakan tafadhol cenah kitabna oge silahkan antum taklid cuman lamun rek taklid ka hiji ulama ulah dicokot nu ngeunahna wungkul gitu aib dina pelebah bab naon bab nu ngeunah sia mah taklid kasih itu aib pelebah di ditu teu ngeunah pindah sia mah kasih tah ieu nu ngeunah kudu diteke naon sababna ka ditu manehna mah hayang ngeunah ka dieu jadi kumaha nu kitu jadi teu boga pendirian lamun urang boga bebaturan atau urang sorangan tatkala tidak punya pendirian kira-kira urang di baturan mah mentak nu kitu mah disebut teh talfek ngaranna ka ditu milu ka dieu eta boga pendirian mentak kieu we salatna ge ditu boga pendirian setan mah dan boga pendirian mah kieu salatna mentak setan teu boga pendirian kieu we ka mana pendirian aing mah cenah ka ditu ka dieu gitu entar ka ditu ka gigir kieu Ayo ucing. Kamu jadi boga pendirian melempeng cek gitu tah seperti gitu di antarana urang menerangkan naon dan memang kedah si orang gitunya mengetahui hukum secara elatiah gitu. Al hukmu bidzatihi al hukmu bi mentak lamun mokot kulu-kulu ka dieu atuh urang ayeuna kieu ge beunang atuh gitu mun ditanya ku urang ayeuna mim babil wajib min haisu usul fikih min haisu wasafahu bil wujub fa kulluha wajibun usul fikih nerangkeun eta setiap perkara nu kasipatan wajib apa saja nu napal kana eta perkara maka hukumna wajib contoh meminang dicontohkeun as-sholatu wajibatun salat ieu naon nu kasipatan salat nu kasipatan ku salat naon wudu maka wudu naon wajib nu kasipatan ku wudu sabab wudu teh hukumna tadi wajib nu kasipatan ku wudu naon cai maka cai teh naon wajib nu kasipatan keur wajib cai teh moal datang cai teh misalkan kudu digali naonna sumurna maka eta ngagali sumur naon wajib moal bisa ngagali sumur lamun jelema leuleus kecuali ganjel ku bala-bala tilu tah bala-bala tilu ge naon wajib ente eta usul fikih nerangkeun kitu leuleus wae abdi mah kudu ngarokok maka ngarokok naon teu tanggung jawab apa eta kalau barokah naon gitu rek oge makana cewa oge lamun urang ayeuna terang kana hiji perkara make jujutan nana elatna maka urang ibadah tenang insyaallah urang pan babari kieu duh sutak setik naon geus kitu teh geus teu geunaheun pokona da nu ngeunaheun masih dakep ada ngaji kiri panggung mah da moal payu atuh. Gitu. Moal payu nyaritakeun kiri panggung di panggung mah kuduna gitu Allahu Akbar tah eta naon. Ayo gitu. Da ngaji kieu mah paling indona kieu ngadapang ngajina gitu. Nya disebut salafiyah teh gitu. Gitu salafiyah. Tapi da urang kudu nyaho, hukum kudu terang. Sabab naon? Ayeuna urang ngabarantas dina hukum jeung rumah tangga wae punten. Lamun istri keur head meunang di purang digawean teu. Karena naon aya getihan nu aya getihan nu teu meunang teh ayeuna cabak urang aya beungeut teh getihan teh berarti meunang tonggongna aya getihan teh berarti meunang leungeunna aya getihan teh meunang gitu jadi nu teu meunang teh nu aya naonan Acan paham ya. Yang bilang beda. Sekali ini. Ayo orang-orang paham bukan? Can ka artinya? Beda, melongna beda kieu aja. Lamun tak kudu boga pamajikan oge. Di pelongan. Ya. Nu teu meunang dina hukum nalika istri keur head awas nya sabab lalaki cenah lamun geus hayang kitu jangar laras teh
Ya urang kudu diaku we ya leres teh. Untuk kudu sabab jangar nu eta teh jagur ku bodrek. Leres teh. Nah, maka dina agama mahua mana nu teu meunang teh baina surrati warukbati antara bujal jeung naon? Berarti salianti bujal jeung naon? Tuur rek digegelan sugan cokorna meunang. Menang. Kumaha cenah misalkeun, punten, ieu keur ngomongkeun dasar nya. Kumaha cenah urang da di kitu mah teu naon? Teu meunang kitu nya. Pamajikan we titah nyekelan gagang urang misalkeun meunang teu. Waya juju paleh daripada jinah kitu cek dina agama oge. Urang ieu kudu ngartikeun hukum eta. Sabenerna urang pamajikan kabeh urang. Wah, pamajikan aing keur hede aing merek nyawa we misalkeun ka mah Ciherang. Tah ieu nu salah. Gitu. Salah menggunakan dan salah aturan gitu. Gitu. Lamun rek kitu boga pamajikan aku dua. Da moal sarua bareng head kabeh. Nu ieu head meureun piraku nu ieu naon? Jadi boleh. Lagi jual boleh. Jadi ide aja. Stick. Aduh. Coba langsung beneran. Ya soalnya ieu urang hukum, urang kan boga pamajikan gitu nya. Sabab ieu urang di jero rumah tangga teh banyak wajib nu urang mungkin urang samar, mungkin kumaha. Dah teu meunang, kadang-kadang punten. Kadang-kadang urang hayang kitu teh nalika istri keur naon? Kan lieur urang. Kawin deui sieun ku pamajikan. Aing kudu ka mana cenah? Aya bagian. Tah maka cek dina hukum teu meunang teh baina surrati warukbati. Berarti tinggal milihan. Ai kitu oh ieu mah lain surah berarti. Empe. Tonggongna rek digegeran heug. Huluna mah komodal meunang pisan atuh. Itu leungeunna teu kuna dan teu kaasup leungeun empek teh naon. Abdi mah cenah rek di naon kode misalkeun dina tonggong empek. Jadi urang teh ulahna teh ulah boga pemikiran keras punten nya naudzubillahi min dzalik di saat istri keur head punten. Di saat istri keur head anu teu aya keberanian boga pamajikan dua bisi ngaranjah kanu sajen. Ieu leuwih bahaya. Sabab ieu urang ngalanggar kana naon? Kana hukum. Naudzubillahi min dzalik. Nya gunakeun manfaat. Saaya-aya. Manfaatkannya Saaya-aya. ayo orang mau pamajikan nih. Kalau pemajikan gue. Hari itu. Itu tateluk orang. Aja rek nikah ini. Saaya-aya we gitu. Beureun pamajikan nih nyarios Kang punten we dain mah saaya-aya. Saaya-aya mah da teu sawios atuh da ngaranna saaya-aya atuh da. Nu aya we meureunaan gitu. Urang eueuh mah eta mah berarti ngaya-aya gitu. Saaya-aya. Jadi anu dijaga ku urang ulah naudzubillahi min dzalik ulah sampekeun ngalaksanakeun anu betul-betul jadi batal hukumna. Gitu. Nya eta anu melaksanakan naon? Aduh kamu ngaranjah ka batur, kamu nyewa sagala rupi baru ulah eta. Tah maka disara henteu matak jadi dosa. Gitu tatkala istri keur nuju head misalkeun asal ulah etana we gitu. Gitu nya. Dipelong meunang teu. Pek wae melong mah kita itu gila. Melong ngungkul gitu. Nanti gue mah. Ada jo. Dia malam. Anjing hatam anjing. Paham. Kudu ujian. Bahkan dina kitab eta aduh lamun ngaji urang dina kitab nya. Ngaji cara ngalaksanakeun saperti kitu. Wah. Siga jorok teh kitab, tapi da dina kitab. Carana urang kitu teh kudu kieu. Eta mah di kitab eta. Anda bapak ge mung nyetakeun kitu mah kitu nya. Soalna karunya tuh boga bojo. Aduh. Hawatos gitu.
hawatos gitu. Ada cepat tekan aja. Dua gambar lah. Aduh. Da aya kitabna tuh da santri mah da di arah rajin gitu kan. Gitu. Carana cenah yang lebih naon teh? Lebih anu sahayana kitab bentak paingan ajeng anu boga budak teh bikin pangsaeutikna 5 10. Naon sababna? Sabab anjeunna mah apal dina kitab anu ceuk dina kitab. Mentak ulama nyuit kitu beureun di baheula dipraktekkeun heula ulama mah. Tak kieu carana. Duh, mau nyaritakeun eta sigana kararawin isuku teh. Bener. Saya orang panai nyaritakeun kitu teh mah kecuali orang praktek nyaritakeun kitu mah jeung bojo. Ieu praktekna teh. Ieu mah kitu. Gitu pana. Abi ieu teh